Assalamualaikum lur, balik di jeung urang Poe ayeuna urang teh rek mantuan lanceuk nyebut suuk. Lanceuk urang mah tadi meureunnan di kebonna. Urang mah telat ieu teh. Geus loba jelema ieu teh. Ju naon aki? Apa rek panen dia jago? Oh, rek mantuan. Bantuan Karek saeutik atuh teh geuningan ieu na oge. panena. Heeh. Ieu nyebutna. Can cabut kabeh, baleuneur ieu na teh. Bener suuk nama tuh. Si. Rek menang saeutik. Kan aya nu nyabutna tuh. Heeh, bahaya tuh orang cabut ayeuna. Tuh udah lumayan lega ka itu tuh di dieu teh tuh. Alaeun teh. Bangna geuning yang tanam are 5 kilo can mah. Karek kitu geuning ka mereka. Biasa bari ngadongeng nyebut suuk madakas mun teu bari ngadongeng atuh da. Kumaha teh tuh cara nyebutna teh bisi salah nyebutna abi. Nyebutna tuh. Jadi pan ieu ngagaruyun si suuk. Oh, udah ngampar geuningan ieuna tuh nya daunna ngampar. Diungkuikeun heula kitu. Oh, jadi dikepeulkeun heula. Si sok deui. Tuh. Paranyang tangkana ayeuna mah subur usum hujan merenjang. Kumpulkeun di dieu gitu nya. Heeh. Oh, anu jadi kieu jadi geus kolot Itu berarti toge meureunnya lah ngaran teh. jadi toge ya geus kaleuwihan kolot gitu jadi geus mejehna di ala maksudnya. Gitu. Ah, ieu cenah itu. Jadi siga nu siga ieu naon ngagaloler tangkalna teh kieu. Jadi kudu dihijikeun heula kitu cenah. Tang dikepeul di kieu cabutkeun. Tuh. Tuh gitu kurang lebih nama mereknya. Rade suuk nama. Tuh barada mah. Mulus suuk ieu mah jah. Sarae dulur ieu mah suuk nage arageun. Alhamdulillah. Naon palah pinah teh ka dieu panas heuh. Iya kami ieu atuh udah menjadi nu panas ka. Kieu mah hila. Heeh, bener. Kita mah di ieu atuh ulah digawe teh babadi papanasan kabeh. Bari menu nyabut papanasan. Akutan ka dieu ieuna. Oh, akutannya ka dieu kana ieu. Heeh atuh. Urang ngadurukan heula euy ah. Rek belum melauk ieu teh. Ayo tuh teng asak yo laukna ah. Asak laukna orang dahar heula. Oh, siap dahar pada.
lain nyabut nu lila nama tametik na kieu ye. Kumaha teh cara metikna teh atuh? Iya tuh. Kiprikeun heula meh teh ka bawah taneuhna. Heeh. Tuluy cekek kieu tuh. Dilepkeun ta ieuna. Heeh. Tuh. Oh, meh tereh gitu, ieu mah dari metikan biasa mah. Bebar tinggal petik-petik kan pedah lila. Tuh. Kiprikeun sangkan ulah kanal taneuhna. Heeh. Ieuna kieukeun. Tuh, pen beutina hungkul. Oh, tereh nya di kitu mah, kudu di kitu bener ah. Udah hiji-hiji mah lila. Ini Bener. pilihan nu alusna. Da bisi ka bawah nu gorengna mah. Nya naon atuh jeung nu goreng na we bae ke Kan nu dipilihan goreng anak. mah cingingna atuh da moal ngeunah di dahar tuh. Ari teh ngajual bakso ieu teh. Base nu rek meuli base da aya dipoe heula mah. Ah, riweuh. Kumaha lamun eueuh nu meuli ieu jadi digaringkeun heula. Ah, digaringkeun we bae keur bekal puasa, lebaran keur nyeun kue, Heeh. nyeun kupat. Keur nyeun samara da loba nya kagunaanana suuk mah nya. Suuk mah mun ceuk bahasa Indonesia mah kacang tanah cenah ieu teh. Ai ceuk urang Sunda mah suuk nu kieu teh. Keur naon Mang euy? Biasa ieu nuju nyanak daun suuk Oh, ieu keur tapi keur ngalaana naonna eta? nuju micenan taneuh sareng akar. Oh, gitu. Mohon. Naon eta mah mau kilo kitu. Anu meuli. Iya aya nu meuli cenah menang nyeum ieu kilona. Sugan teh mau kilo ti ieu mah. Teu nu rek meuli mawa kilo sorangan. Alus sidang nu rek meuli teh tuh. Bakat ku butuh, meureun bakat ku hayang. Ato we kami hampang balik. Mawa Sakumahaeun cenah ieu teh rek sakiloeun? sakilo cenah. Kilonya. Geus tuh. Leuwih, mana dileuwihan. Leuwih cenah teh da. Patir nya meni. Mending keneh leuwih daripada kurang mah nya. Ya, Nyi. Geus beres eta teh ngalana. Jang alhamdulillah tuh geus menang. Ayeuna mah suuk geus menang Oh, ya. suuk Ya tuh. jagung geus menang. Jagung sakieu. daunna geus Tuh daun-daun jagung. Teh maju ka mana tuh ayeuna teh teh? Ayeuna mah rek nganterkeun heula suuk we ieu urang itu tuh jelema urang petakan. Oh, pesenan ieu teh. Senang cenah gitu suuk. Ayeuna mah rek meureunan geus heula we nya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.